Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang abdi dado sarang. Nah, kalau kesan orang akhirnya di tujuh ayah di Batu Nunggal. Ya, buah batu. Kita di klaster Batu Nunggal. Klaster Lestari. Payuna. Ya. Batu Nunggal. Jadi, ya bumi konsepnya apa Pak? Karena hari-harinya ini gaya-gaya Eropaan gitu kan. jantan dia anger abdi lah mencari padi pasti seueur dicari wae dan malah ayeuna urang cobi review bumina tah ieu teh tampak muka teh kirang langkung sabaraha ya Pak Andi? 8 meteran. Langkung tiasa 2 mobil. Kange karpot ieu cekap kange 2 mobil ieu teh. Tiasa 2 mobil, 5 mobilan. Jadi 7 Kang. Itu naon itu Pak Andi? Ieu teh kanggo taman. Yeah. Ieu teh tiasa kanggo kolam renang tiasa, ieu teh kanggo resep ibu-ibu anu sok resep hehejauan. Yeah. Tiasa kepelakan ieu teh. Melaksa cabean. Bade naros ka abdi moal. Ulang? Abdi kan naros wae ka Pak Andi bade naros ka abdi moal. Naros naon atunya? Tah ieu tampak depanna teh itu si pasihan granit itu bukan granit bukan batu alam. Terus aya roster. Roster Kang. Oke, orang review aya taman salit ieu nu tiasa dimanfaatkeun kangge rumput sintesis kangge amengan murang kalih ieu teh. Atau mangga hayang kalebet atuh. Sok Pak Andi jelaskeun ieu ruangan naon Pak Andi? Ieu teh ruang tengahna Kang, jangan tiasa di opsional ieu mah nya, kanggo bade kanggo TV, kanggo kulkas atau sajabina, ieu mah bebas. Ruang tengahnya lumayan lega, aya sekitaran hampir 10 meteran ge aya di anu ieu teh. Nah, itu langsung menghadap ke taman dalam rumah. Itu orang cobi lebat ke kamar Pak Andi. Mangga. Iya kamar utamana. Terus di pasihan jendela itu jendela open hiji, jendela matina hiji. Ieu luas kamar teh kirang langkung aya di genep ka genep ieu teh. Terus aya colokan. Ieu kamar mandi nu di lantai hiji ge kalewat Pak Andi. Nah, kamar mandi teh di pengkeren pantopisan panto tamu. Terus disadiakeun ieu teh aya biasa shower, tempat WC sareng wastafel. Opsionalnya mah kanggo tamu Kang. Biasa kan dia ayeuna majeng deui urang ka ruang ART atau dapur kotor di dieu teh. Ieu dapurna nya Pak Andi nya. Mohon. Terus di pasihan dudukan meja dapurna itu kangge naon tuh Pak Andi? Biasa kanggo kumbah wadah ieu teh Kang. Oh iya kangge kumaha wadah. Biasa geuna. Da ieu ya taman salit di dieu teh. Itu opsional Kang, ieu mah salerosna teh tiasa kanggo taman, tiasa kanggo barbekyuan. Ieu teh di naon di kurumput sintesisnya. Sintetisnya mun gaduh murang kali janten aramang teh teu tarapih di dieu. Nah, nya. Nya Ruang terbuka lebar lah, ruang terbuka dalam rumah. Dalamna lah. Kan tenang ka dieu we heula lah. Tah ieu aya kamar tidur kangge ART ieu teh. Ieu kamar tidur ART-na lampuna paling mana di luar ieu teh nya. Ieu kamar mandi ART. Wasita atas jongkok, terus aya keranan cenah terus keluar, aya pencahayaan lampuna tos hurung gitu. Aya space Ieu taman oge Kang, sama ieu opsionalnya kangge ruangan oge tiasa deui ieu teh. Biasa kanggo ngadamel ruangan deui tiasa. Atau nanti akan bisi tinggal Pak Andi kaluhur cik. Karaokean sareng nana sajabina lah, pokona tiasa. Ieu tangga ieu ka mana Pak Andi? Tah ieu tangga ieu teh. Tangga ieu teh asalna mah kanggo popoean Kang. Nah, popoyan teh naon pakaian, jemuran menurutnya. Jemuran tiasa. Ieu teh aya relingan. Aya relingan. Sekedap Kang, hati-hati Kang. Ulah gurung gusuh. Bilih tiga persewaan. Ieu aya spesialit di dieu teh. Ruang terbuka di luar. Ieu teh tiasa kanggo tiasa ditutup. Ieu mah opsional, disesuaikan sareng kaperyogian, tiasa diangge ruang santai atanapi kangge misalkan peryogi kangge jemuran di dieu tiasa. Kangge mesin cuci Tah ieu tangga kaluhur teh sanes ka rooftop, ieu teh saleresna mah. Motoron. Ieu kanggo toron terus aya tangga ieu. Ya. Tapi kapayeuna bila misalkan bade di robihnya teh mah teu langkung tiasa wae gitu. Oh, yang opsional. Ayeuna urang ka lantai 2. Raos ya Kang ya ruminna. Jika teh mun di dieu mah adem ya teh. Pasikeun ke Pak Andi kersa ieu. Mohon aya di atuh ditambi pisan ieu teh. Tah ieu terus aya pantauan nya. Digeser ieu nya sami nya. Oh iya ge mohon. Frameless nya. Saperto smart lock door ge pasana sih gorosor. Aya relingnya itu langsung ku naon itu tuh temboknya. Tembok ya mah Kang. Relingnya aya bahan tangga nanti naon ya Pak Andi? Nah, sami ya ge saresna mah granit, cuma motifnya motif kayu.
konut gitu untuk lepat mah. Konut. Nya konut. Sana sedungut konut. Juga coklat ke konut gitu. Iya kamar. Kita kamar Kedua. Kamar katilu nya. Kamar kedua nu hiji apa RT kan. Oh nya. Dia mah langsung menghadap ke balkon kan. Kamarna heula tinggal. Di kamarna luasna sabaraha ieu teh? Ya luasnya paling 2,5 meter ke kilometeran aya. Opsional ieu mah kanggo mulang kali biasa. Kalau mulang kali agung biasa. Lampuna tos aya nya. Lampu tos aya. Itu jendela. Jendela tuh. Ieu lagi atas tingginya plafon lagi. Jendela itu nu keluar tinggal. Langsung ke dieu ka balkon. Itu biasa nyantai. Sabodo lah. Nah, biasa nyambung ke rumah kamar anu katilu. Ya, iya kamar nu. Ya opsional kamar ka opat tuh ka katilu ya teh hilap deui. Hilap deui nya. Ieu teh kamar katilu, kasep. Kamar katilu. Kamar katilu saya jendela. Mun Biasa dibuka teh. biasa dibuka. Bukakeun. Langsung kanan ke handap itu ke taman Nyambung ke handap. yang di handap. Nih. Rawasin itu kanggo biasa kanggo babarkiwan atau sanapi saja bani. Ayeuna orang ninggal kamar mandi nu aya di lantai 2. Ieu kamar mandinya cukup luas ya teh. Pencahayaanna teh langkung maksimal ka dieu. Sawarna tos aya, pose dudukna aya, wastapalna aya. Itu kelarasan bumi teh mayuna teh hadap ka barat ieu teh. Posisi bumi ieu teh. Lanjut kamar utama Pak Andi. Kamar utama. Ya, itu kan kamar buat si ayah dan si ibu yang paling utama. Seberapa ieu luasna Pak Andi? Luasnya itu kurang langkung 7 ke 4 panginten. Bukan ya pertama kedah nge jidar. Umar dia itu nyelak jidar. Iya, tinggal kaluhur. Aya lampu. Lima biasa digantoskan sareng ge. Sana sisina ge ya lampu. Oh nya. Tuh. Lampuan itu kamar teh. Lampuna ieu koneng-koneng serasa di padang pasir ya teh kan. Oh. Ya saja aja bener-bener ieu. Stok kontak sadayana tos komplit. Terus lampuna ge tos harurung sadayana karena memang bumi ieu di stok. Nah, ieu jendela anu tadi ka halaman pengker, taman pengker. Ayeuna lebat ka tempat rias pangitan kitu nya. Biasa kalau tempat rias kanggo lemari acuh. Ieu mah tiasa opsional nya kanggo kamar-kamar. Jantan sapertos artis-artis orang di Jakarta tempat acak ieu mah biasa. Kajar. Kanggo make up. Punten. Sana sedik di Jakarta, di Kajarta. Jakarta pun sambil wae kan. Terus ieu nya sadayana teh. Ya WC kan di dalam. Oh nya sok atuh di hasil WC. Nah, ieu teh biasanya aya shower, WC duduk, sareng wastafel. Cik tinggal jandelana. Raoseun ieu mah tah. Dindingna kumaha eta teh? Keramik. Raosna teh naon? Dinding tah eta anu dipegang eta. Mohon ieu teh keramik biasana mah. Tapi keramikna langsung menuju ke kaluhur pisan kan nya. Ke lantai ke-7 ge ieu mah nyampe. Nah, ini kurang bahas perkawis, kurang rangkum sadayana. Tah, luas bumi ieu teh di luas tanah nate di 180 meter persegi ngagaduhan luas tanah nate. Luas bangunanana di 202 meter persegi. 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, ieu teh carport ge tiasa lebat 2 mobil. Listrik 2200. Listrik 2200 watt gitu. Jantan Kak Ibu, Bapak, Teteh, Akang anu memang nuju milarian bumi di wilayah Batu Nunggal, Buah Batu, khususnya anu kawasan elit gitunya di klaster Lestari. Ieu jantan rekomendasi, ku abdi direkomendasikeun ka Ibu sareng Bapak. Pandi anu ditamikeun. Ieu teh caket ka Soekarno-Hatta mung 2 menit ge nyampe soalnya. Kampus LPKIA Samsat Kiara Condong. Selling point-na gitu. Poinna mohon. Sapisan gitu. Jantan ieu legalitasna SHGB tapi biasa naik KSAM. Lamun akad langsung dari naik KSAM langsung naik. Sakitu. Sakitu. Bade anu dugukeun deui atos. Cekap ya no. Cekap. Jantan kitu ka Bapak, Ibu, Teteh, Akang, ieu saranti abdi ngarekomendasikeun bumi ieu mudah-mudahan naon istilah nama informasi ieu janten manfaat. Mohon. Hatur nuhun informasi nu tiasa didugikeun mung sakitu. Nepangkeun abdi danu. Abdi Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.